gerage lamun kukula dicaritakeun ieu hiji-hiji bakal bisa haliber kabeh bisa hiber. Iya cara-cara hiber teh bos kieu. Pokoknya polisi tidak perlu lagi mobil patroli. Langsung asal peureum sat sarua jeung ngaji pendi brus ka sumur. TNI teu kudu make mobil lonkor teng baja teu kudu. Teu kudu tama sarua jeung Haji Jamal engke ge peureum ka laut paeh. Sial teh Haji Jamal. Batur teh ka laut. Batur hayang kawin ka laut. Teu beres sa kiai. Lamun dicaritakeun tentang hijab nu 70 moal anggeus, tetapi ternyata aya pos-posna. Urang datang ka posna, datang ka pos hiji, pos 2, pos 3, pos 4, cukup 4 bae pa posna. Ulah datang ka 5, embe gembel teh ngaranna. Pos pertama heula ieu urang lalaunan ieu tentang ruh urang, karena ruh urang melewati cai, melewati tanah, maka didinya